sekolah nepi ka bisa ngajual lauk. Kitu deui Ibu Susi Pujiastuti. Anu lahir kaping 15 Januari 1865 di Pangandaran. Ibu Susi boga bapa ngaranna Haji Ahmad Karlan jeung indungna Haja Subuh Lasminah anu asalna ti Jawa Tengah. Ayeuna manehna dipikawono minangka salah sahiji wanoja sukses di Indonesia. Sektor usahana lolobana dina widang perikanan jeung hasil laut, oge transportasi udara. Usaha munggaran nyaeta kolektor lauk dina tahun 1883 di Pangandaran, Banten. Mawa modal pikeun ngajual perhiasanana. Tahun 1886, Ibu Pujiastuti saterusna ngadeukkeun PT ASI Puji Astuti Marine Produk Halayan produk lobster andalanana anu diekspor ka luar negeri. Anjeunna ngajual produkna ti Asia nepikeun ka Amerika. Pikeun ngajaga produk kadaharan lautna tetep seger ka konsumen, Ibu Pujiastuti wani nginjem 20 miliar ti bank dina tahun 2004 kangge ngagaleuh pesawat Cessna Caravan sareng ngadeukkeun perusahaan angkutan udara anu namina PT ASI Pujiastuti Aviation. Usaha angkutan udara ieu oge ngembang pesat sarta ngan ngabogaan hiji pesawat. Ayeuna Ibu Susi Pujiastuti geus boga puluhan pesawat pikeun nyewa boh ngangkut hasil laut, boh panumpang. Salian ti digawe minangka pengusaha hasil laut jeung angkutan udara, Ibu Susi Pujiastuti oge jadi Menteri Perikanan jeung Kelautan dina zaman Presiden Joko Widodo. Angka konsumsi laut nasional per kapita oge ngaronjat dina mangsa kalungguhan Ibu Susi. Nyatana Ibu Susi Pujiastuti mangrupikeun pilihan favorit netizen nepi ka pilih deui janten menteri dina periode kaduana pemerintahan Bapak Jokowi. Sakian anu tiasa abdi jelaskeun tentang Ibu Susi Pujiastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.